ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana urang tos ayeuna leres-leres ngalaksanakeun ibadah, teu cukup ngalaksanakeun ibadah teh salat hungkul. Teu cukup ayeuna teu sedekah hungkul, teu cukup ayeuna zakat, munggah haji, puasa, tapi disagedegeun ayeuna eta urang kedah naon melengkapi tina ayeuna kawajiban teh kedah dideudeuh ku pirang-pirang pasunatan, terutami nyaeta sebagai ayeuna hamba Allah, sebagai ayeuna manusia, sok sanajan ayeuna cek paribasana ahli ibadah, sok sanajan ahli kapercaya, sok sanajan ayeuna cek paribasana ibadahna nepikeun ka istilah nama teu aya waktos hiji waktos anu teu dianggo ibadah. Teu boleh ayeuna tiap-tiap waktos teh nyaeta ibadah wae, tapi ternyata lamun kakatun masalah silaturahmi eta suatu jalan hiji lakukeun dibalahi para kaya gitunya. Jadi dijalmi ahli ibadah, ahli terpercaya upapada ayeuna jalmi tos pada percaya, tos pada bercanten, tapi eta si jalmi sok sanajan ahli ibadah tapi sacarioskeunana eta jalmi di hadapan Allah jalmi teh anu tapi